at-talbis. Dua janten langkahna setan ngago ka urang hiji bitazin, nu kadua setan ngagoda teh bitalbis nipu daya. Tilu saurna teh setan ngagoda ka urang teh bitaswib. Hartosna taswib teh ngengke-ngengke. Hiji at-taubah. Setan ngagoda ka urang bitaswitit taubah. Kalawan ngengke tobat. Keun bae hangke rek wiridan mah, rek istighfar mah geus usia 60 tahun. Da Kangjeng Rasul ge 63 tahun. Urang mah lila keneh 60 tahun. Nah, urang nepi ka 60 tahun. Sepuh urang 100 tahun teuing nu ka teuing urang nepikeun ka dinya. Rek tobat teh ira ayeuna keneh. Tobat teh ibu teu aya patokan usia. Rek tobat ka Gusti Allah mah sepanjang urang balik, maka urang kedah nyungkeun hapunten tina dosa. Tobat ka Gusti Allah teh. Mimikan ayeuna mah ibu saur ulama, dosa ayeuna mah sapertos hujan ngagebret. Upami urang teu dipayung, sok sanaos urang dipayun, urang kacepretan ku cai. Lamun kapungkur dosa teh ibarat hujan rintik-rintik, cekape dipayung ge aman, moal kahujanan. Ayeuna mah hujan ngagebret. Lamun teu dianggap dosa urang. Kapungkur mah hayang ningali di buligir teh hese. Hayang ningali gambar-gambar nu kitu teh hese. Panina mah gampang. Gambar-gambar ini dina HP teh dibukakeun eta teh gampang. Nya kantun urang ngajagina kumaha carana ulah sapertos kitu. Ya teh. Kapungkur mah ayeuna mah namanya disebat teh saperti hujan ngagebret mah. Ibu teh gaduh murang kali bageur murang kali abdi mah. Tara gaul di luar bageur di bumi we. Di bumi naon? Ya HP segala aya dina HP, gaul dina HP, leuwih parah dina HP. Matak hati-hati. Matak eta teh kacepretan ku dosa eta teh. Ya, nama we di dinya rek tobat teh ira engke cek setan teh. Rek istighfar teh engke. Di engke nepikeun ka maot we. Geus maot mah geus finis eta mah parantos beres. Teu tiasa deui. Rek istighfar ira ayeuna buru. Sok istiqomahkeun istighfar. Kamari pribadi sebatkeun jaminu istighfar ja'alallah min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jami anu rutin istighfar minimal sabaraha Bu? 70. Da Kanjeng Rasul minimalna atanapi 100.